ngaliwat di saung kebon bareng keluarga. Nah jadi carita nanya barudak ieu poe ieu hayang ngaliwatna di saung sawah saung kebon poho deui tah dak di dieu aing mawa liwet teuna geus dikumbah beasna ge dak ti imah tah mawa caina ge ti imah atuh ribet padahal namanya nginaon kudu lenglengan ka saungeun cik aing mah dak ngeunaheun di saung mah lain deui rasana atuh ieu ge laukna dak geus dikumbah geus diuyahan di imah di dieu mah tinggal manggangkeun beh atuh loba lagapan nyaho sik urang mah karibet-ribet atuh ngan ulain kitu dak pokona mah ieu mah kebersamaan di leuweung mah atuh resep bae teh atuh dahar ge pan teu jeung nanaon ge mirasa bae di dieu ya aing geus nek nyambel bedaknya kebel ti kebel ieu geus asak deui liwetna atuh sambalna ge pan nyah ala kadarna dak atuh gerok cabe jeung rampai aning ku ngeunah bae tidak lupa di dieu aya panggang lauk atuh padahal mah dak ngeunah keneh jeung lauk asin ngeun tabae engke ku aing sok di eta deui bae ku deterjen nyaho bisi diomong emas gede dahar jeung asin laju mah ia memutuskan untuk meuli lauk bae heula dak engke piisukeun manek jeung lauk asin bae jah atuh dak rosa-rosa teh jeung lauk mah pan jaloba teuing gijina ke horenganan dak si dompetna anu teu pati teh deul di dieu nya dak geus mulai dalalahar atuh pan dahar meungeun ku hukur kieu doang tapi atuh langsung ngentrong bae dak nya kumirasa lain deui rasana pokona mah tah seubeuh dahar di dieu lanjutnya barudak atuh berkebun ieu dak berkebun tah di dieu ge aya mamah mertua aing mah sebagai mandor aja atau biasa dakan konten kreator ngaranna ge nyekel kamera bae.